ngariung nama ngan kurang kompak. Bunga jawab salam kurang doakeun si asup sorga. Nu teu ngajawab salam ge urang doakeun sing asup angin. Di keler nama nganjerona doang buah kesemok. Ngawaler nama ngan doang rada arah rampok. Saurna warga sadaya Pak RW atuh kieu dua jari sing kurima dek 5 jari sok balikan ini beres Pak, terus Pak saur katerangan Abdurus Salam talata sawang sulan deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzati wal kamal wa ikhtasahu bi syari'atin mustamilatin 'alal hukmi wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa safi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Al-ayah ay ila tamimil ayah wal ma'na wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Ashura kutibat lahu ibadatu sittina sanatan bisyamiha wa qiyamiha wa man shoma yawma Ashura utiya thawaba 10,000 malakin wa man shoma yawma Ashura utiya thawaba 1,000 hajjin wa mu'tamirin. Al hadits ay ila tamimil hadits wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum fa inna ahsanal asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman. Al hadits. Wa qala al ulama radus salam wajibun ila man fi salatin aw bi aklin sughila ilaih. Wa qala RW aya Pak RW an abi RT aya Pak RT Ya. siapa ad-dunya biduit
Walaisa duit sulit, wabiduit gesit. Rawam lurah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabat rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka kama athnaita ala nafsika ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hannan, Ya Mannan, irfa'na darajatuna ya Allah. Ya Qarib, istajib du'ana. Allahumma hasil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah, khususan fi maqasidiha ahli hadhihi al-qaryah. Allahumma balligh muradana min muradi dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa yassir amrina fi umurina. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taramang urang Cicahe. Alhamdulillah jamang. Walas debunya. Walas santai bae lah. Cenah teresep nama kiai teh bari diuk can panas bro. Engkege geus panas mah ngaceng sorangan, nangtung sorangan. Punten bilih bahasana simkuring rada beda jeung urang dieu punya. Bahasa simkuring leuleus heuras pangarsan. Sabab bahasana bahasa urang kulon. Jadi bilih rada benten sareng urang dieu hapunten. Wios Bu, rada heuras wios. Ibu resep nu heuras-heuras. Nya ngaosan teu ka mana-mana. Ih, ieu teh acan naon-naon ibu mah. Pangaosan. Bahkan lamun simkuring pangajian hareupeun bapak-bapak di daerah kulon mah pangajian teh nerangkeun hukum teh sok jero. Makana wios bapak simkuring ngajina rada jero wios. Wios rada jero bener wios. Bapak resep nu jero-jero. Atuh heuh ngaji. Tong ka mana-mana, awas fokus tadi kan kitu nya. Makana ngadangukeun pangaosanana wargi sadaya saur para kiai mah syaratna kudu 3. Hiji kudu cicing, 2 kudu jempling, 3 kudu eling. Sing eling kudu cicing urah ka itu ka dieu bisi salah tanggap. Terus teh kaduana kudu cicing, tuluy kudu jempling. Jadi upami aya pangaosan ibu ulah ngobrol. Lamun ngobrol mah bilih aya ilmu nu kedahna katangkap ku urang jadi teu katangkap. Katiluna kudu eling. Sabab lamun bapak jeung ibu ngaji teu eling berarti anu ngajina leuwih goblok. Sabab ngomong hareupeun jelema gelo. Atuh meureun gelo jasa ceuk urang kulon. Apal jasa. Gelo pisan ceuk urang ieu. Bahasana gado-gado wios punya. Geuning cenah bisaeun rada bahasa lemes ge atuh da bibit buit beuti campaman caran turunan ti karuweun mah simkuring lain ti Banten. Ti Perancis. Cenah jauh amat bisaeun bahasa Sunda. Atuh peranakan Cisaat. Gado-gado jeung USA. Lain Amerika sono lain. Urang Sukabumi asli. Pangersa kaitu teh simkuring mah kapun aki panginten ka pangersa kasepuhan teh sabab kawit secamik sadaerah di Cijengkol
di deket-deket sim goreng tapi aki kapangersa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngariungna sim kuring di dieu jeung wargi sim kuring jeung urang Cicareug ulah ngan syukur di Cicareug hungkul. Mudah-mudahan biasa alet-aletan menuju kana syiratna Allah Subhanahu wa taala, disalamatkeun lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Makana kunaon bahasana jadi gado-gado sabab tos nu marak di Banten tos 12 tahun ibu bapak. Jadi bahasana lamun urang Sukabumi mah leuleus liat, lamun urang wet kulon mah leuleus heuras. Bahasana ngain dia babatok. Bahkan komo upami wargi sadaya ngaos ka daerah ujung kulon sim kuringnya kantos ka Ciakar ujung kulon binuangeun ka ditu Malimping. Eta barang dongkap kiai teh heueuh disampakeun kasur, cara di dieu disampakeun dahar. Alhamdulillah disampakeun kasur ngan bahasana pangersa mangga cenah kiai heuleuh kokojoran heula tah ulah di jero imah cenah nya kokojoran tadi amben mah di amen bari hakanan cenah eta coba ka kiai ari cenah kiai asal di mana dia teh dia coba ge tah ieu makana wargi sadaya leuleus heuras. Makana hapunten punya pilih bahasana rada kira paos sareng urang ieu. Hadirin kaum muslimin anu sami-sami anyoh-anyohan gogodeg bahkan ukuk-ukugan neangan kanyaah jarang karituan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu seserian Pak RT cenah naon anyoh-anyohan gogodeg ukuk-ukugan neangan kanyaah jeung karituan Allah PR tama. Moal waka diterangkeun tama. Kunaon cenah meh ngaji teh di PR terus kapan guru kapan ngerasa di sakola ge sok aya PR nya upami PR mah hiji waktos pasti ditaroskeun deui sabab rek dipeuteuh tah ngarah ditanyakeun deui kitu. Insya tipayun anu baris kasuhun ampun tumedati heula nu bakal kapenta hampura sabab aya paripaos mipit kudu amit ngalah kudu menta kudu bebeja sabab lain menta mun teu bebeja badog pingaranana laras. Puji nomor kahiji nu jadi mimiti ngaji hayu urang sanggakeun ka Gusti Rabbul Ijati anu parantos nyiptakeun bumi katut pangeusi bahkan dikumplitan ku lalaki sareng istri nu dibere ciri kalawan ciri nu pasti mun lalaki marake kopiah haji lamun istri mah biasana bara utara da jarang mah. Puja nomor kedua nu jadi bubuka ieu carita urang sanggakeun kadat Allah taala nyatana Allah Azza wa Jalla anu parantos nyiptakeun alam dunia katut pangeusina bahkan dikumpitan make jajaka sareng wanoja nu dibere tanda kalawan tanda dua nyatana perkara luhureun dada jeung jeroeun cala. Syukur nomor katilu nu jadi bukur catur urang lembur hayu urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur anu parantos nyiptakeun badan sakujur bahkan dikumplitan make bujur jeung tuhur lamun munur ngaranna unurun. Sholawat miwasalam tahilap hayu urang kucurkeun kocorkeun jeung kecerkeun gejrutkeun gejrotkeun jeung gejretkeun gulusurkeun golosorkeun jeung geleserkeun ka junjunan panutan alam urang sadaya yane habibana wa nabiyana kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayuneun saderek nu biasa ngontek urang nyapek saudara nu biasa mere beja kali nyarita Bapak MC katelahna protokol disebutna pengarah acara anu kusim kuring dipihormat sareng pamudah-mudahan ku Allah taala ditambi kamuliaanana. Kapayuneun Syekhuna al-Mukarram wal mukarramun para alim ulama para juama para kiai asatid wal asatidah anu insyaallah parantos nampak hadirnya hablatul mukarramah wal mubarakah indallah anu sami-sami kusim kuring dipihormat sareng pamudah-mudahan ku Allah ditambi kamuliaanana. Bagi aparatur pemerintahan sipil maupun militer tiwit panghanap-hanapna dugi ka pangluhur-luhurna nu dina waktos ayeuna dikokoncoan panginten ku Bapak RW nya. Alhamdulillah wargi sadaya hadir RW na Bapak Kepala Desa teu hadir.
seueur pamengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang doakeun sadayana ulama sareng umaron aya di tempat ku Allah Subhanahu wa taala meusing dijantenkeun para pamimpin imamun adilun, amin ya Allah. Sabab sawarna idza fasada kullu wa idza salaha kullu. Lamun ayeuna hancur para ulama jeung umarona mangka hancur umatna sadayana. Lamun ulama jeung umarona ngahiji nuntut raut sauyuna insyaallah wargana bage salamet dunya sinaran akhirat. Wargi kaum muslimin anu sami-sami anyoh-anyohan gogodeg bahkan empuk-empugan neangan kanyaan sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Siap ngadangukeunana ibu siap? Bapak siap? Kucepilnya ulah kuceuli. Ngadangukeunana wargi sadaya simkuring dongkap jauh dijugjug anggang di teang cek paripaos belaan leungeur diitekan ai leungeur teh mah teu diitekan da make ban gilining wargi sadaya kadena oge teu make iteu teu leungeur alhamdulillah gitu nya. Becaangan paripaosna aya leungeur diitekan hujan di payungan poek dinaonan di oboran warga sadaya dongkap simkuring kana ieu tempat teh sanes naon nanging hiji simkuring teh hoyong silaturahmi ka hijina sareng rerencangan Kang Ustaz Jama eta teh rerencangan simkuring best friend cek budak waduh best friend terus hebat. Kaduana alhamdulillah penang sareng punaki di dieu wasilahna panitia anu ngayakeun acara peringatan tahun baru Islam atanapi tahun Hijriyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang tiasa lebet surgana Allah Subhanahu wa taala wasilah riungan ayeuna. Walaupun seueur ayeuna wargi sadaya laras ngabid'ahkeun nya kana peringatan Maulid Nabi cenah bid'ah nya. Aya nu ngabid'ahkeun aya berarti akur dan ditu ge beureun palit ti dieu teh gitu nya kakulon Rajaban Isra Mi'raj bid'ah bahkan memperingati Muharram oge cenah bid'ah. Padahal wargi sadaya geus si peringatan eta teh sadayana ge pangaosan leres doang bulu lah gitu. Lamun diibaratkeun kana bulu mah ibu gaduh bulu bapak gaduh bulu tak gitu. Bulu teh seueur dina badannya Pak. Di luhur aya bulu naon? Bulu sirah rambut namina nya. Kahandap aya bulu naon? Bulu kene. Terus di ieu aya bulu naon? Bulu soca. Mun pameget di dieu aya bulu naon? Bulu kumis jeung lamun lalaki mah kumisan cenah lele ngomong naon. Gitu. Kadieu geuning dina hanapeun kumis aya di dieu tah dina gado aya bulu naon ngaranna jangot pindah serodot ke belah handap saeuti ka gigir aya bulu kelek kan ibu-ibu mah goreng ku aya bulu kelekan pemerongso mah doang ngelek hayang terus serodot di ka belah handap biasana ngabuja kadang-kadang sok aya bulu naon gedebluk ka belah handap di dinya aya bulu naon dina bitis ngaranna bulu naon aya nu kaliwat aya tong diomongkeun kabeh geus nyaho ieu intina mah beda tempat doang leres bu eusina mah bulu kene jadi dek Muharraman dek Isra Mi'raj dek dan dek naon oge sadayana eusina pangaosan kene leres. Jadi atuh lamun ulah disebut peringatan bid'ah geus bae mah pengajian Muharram gitu be atuh. Sok nu ngabid'ahkeun kana pengajian naon? Manehna meureun nu bid'ahnya da pangaosan mah ti zaman Kangjeng Rasul ge tos aya. Tuh, eta berarti nu kitu nu bid'ah disebutna lain ahlus sunnah wal jamaah. Naon atuh? Ahlus salah wal gagabah. Itulah intina mah. Ya. Jadi anu ngabid'ah genu kitu teh nu teu apal ijma ulama qiyas dan lain sebagainya eta lain ahlus sunnah wal jamaah eta mah ahlus salah wal gagah. Ieu wargi kaum muslimin sadaya. Naon margina sabab dina pangaosan mah sadayana ge
katerangan ilmu agama. Tolab ilmu cek Kangjeng Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan gitu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan punten. Saur Kangjeng Rasul ieu ibu bapak sadayana. Dina kitab I'anatul Talibin dicarioskeun pami telepat aya katerangan kieu. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Wa man safaha aliman faka'anna ma safahani. Wa man jalisa aliman faka'anna ma jalisani. Wa man jalisani fi dunya ajlasahullah yaumal qiyamah ma'i fil jannah. Ngartos teu hartos teu. Henteu. Bapak ngarti teu lebih hartina. Artina kieu ye. Can ka hartos can? Hartos and the form this night and the thousand of rising hamza. Ngarti teu? Teu ngarti bapak henteu. Tong bapak jeung ibu pamuda pamudi simkuring teu ngarti bieu ngomongna. Da eta mah bahasana aringis kitu lah pokona. Urang nu bahasa cicareun bae nya. Saur katerangan manzaro aliman faka'anna mazaroni. Saha-saha jelema anu berkunjung ka kiai, kamu alim, ka guru agama, ka ustad, eta kaya-kaya lir ibarat berkunjung ka kami dina pahalana saur Kangjeng Rasul. Masya Allah ya Rabbana karim. Untung teh Bu. Mata kudu daek berkunjung ka para alim ulama, ka ustad, ageung pahalana. Komo eta mah berkunjung na teh mawa cau saturuy, mawa beas, sadeka gitu. Hayam bodas, hayam hideung, hayam beureum, hayam mah pulas be mun eueuh mah. Bawa ka kiai teh bungaheun teh kiai. Insya Allah. Tak ieu wargi sadaya. Naon sababna atuh silaturahmi na bae geus ageung pahalana nya. Takwilul umri tajlibur rizki, bisa manjangkeun umur ngadeukeutkeun rizki ku silaturahmi na ge. Bari silaturahmi nah ka kiai pan meureun dina acara muharaman teh urang teh patepang sareng para kiai leres teu Bu. Nah cek Kangjeng Rasul man zaro aliman faka'anna ma zaroni wa man safaha aliman faka'anna ma safahani. Saha jalma kerewek we sasalaman jeung kiai jeung ustad jeung guru agama kaya-kaya geus sasalaman jeung kami saurna Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Ibu-ibu tos sasalaman jeung kiai tos. Parawan can. Bapak-bapak ge can kabeh. Engke pangersa kiai turun tina pangaosan kerewek leungeunna gegel we ku ibu. Barokahnya, woi, boro-boro barokah. Mun kiaina budug mah penyakit. Ieu bagi kaum muslimin anu sami-sami anyo-anyoan gogodeg bahkan engku gandengan kanyaan sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna caur Kangjeng Rasul wa man jalisa aliman faka'anna ma jalisani. Saha jelema nu ngariung kumpul jeung para alim ulama wasilahna ieu aya acara muharaman jeung guru kiai ustad guru agama eta hakikatna sami lir ibarat geus ngariung jeung kami saur Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Samentawi saur Kangjeng Rasul wa man jalisani fid dunya ajlasahullah yaumal qiyamati ma'i fil jannah saurna. Saha jalma nu ngariung jeung kami di dunia wasilah ngariung jeung para kiai mangka eta jalma insyaallah bisa ngariung jeung kami engkin dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kahartos ibu kahartos. Kahartos Pak. Kaharti can. Kaharti can. Kahartos. Alhamdulillah pangarsa biasana di mana-mana oge lamun ngaji geus kaharti cenah geus eureun. Hanya akal. Tuh, Pak. Kaharti can Bu? Can. Palembah mana
ina hayu urang balikan deui. Ai. Bakukungan. PR tama. Hadirin kaum muslimin anu sami-sami miharep kana ridho Allah Subhanahu